Pasal martelakeun fardu adus. Fardu adus aya dua masing awas hiji niat dina hate miceun hadas dua ngaratakeun cai kana badan anu zahir sareng buuk walatraan. Pasal martelakeun anu ngawajibkeun kana adus. Ari syarat wudu sareng syarat adus eta aya 10 teu kirang deui. Ari syarat wudu sareng syarat mandi eta aya 10 teu kirang deui. Hiji Islam, dua tamyiz, tilu suci tina nifas sareng haid mungguh di istri. Opat ulah aya barang anu nyegah datang cai kana kulit kaya getah. 5 ulah aya barang nu ngarobah kana cai dina tempat nu dikumbah. Genep nyaho kana kaparduanana. 7 ulah nekadkeun sunah ngumbahna. Kadalapan caina anu nyucikeun sareng anu dua deui ditangtukeun. Di jalma nu langgeng hadas eta tangtu hiji tuluy dua manjing waktu.